wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ayeuna teh nincak bagian ka-17. Para mitra sadaya. Mangga para mitra urang teraskeun di hanca dongeng. Sanggeus rada lila si Ibro ningalkeun imahna, si Komo diukna pindah ka belah tengah. Nyarane kana bilik barileng pipikiran kumalayang, hatena noroweco teu daekeun jempe. Aduh aing mah. Heueuh anu haban di pikiran ku aing. Tete lah loba rupana. Coba jeung dodoja nu tumiba jeung kaalaman ku diri aing teh. Aduh. Nu jelas mah aing jabat boga kahayang pohara lahutana. Make hayang ka anak nu beunghar bari jeung mojang geulis. Kawas nu teu nalipak maneh we aing mah teu ngukur ka kujur. Kawas tengeun-teng desanyana. Dah mun dipikir-pikir mah sarua we jeung pit ngeudek-ngeudek pasir, jog-jog neuri buah loa cecenet maneh kiara. Dibandingkeun jeung kulawarga aing, jeung kulawarga Pak Haji, sarua we jeung bonteng ngalawan kadua tuh. Tapi da ai cinta mah teu bisa atuh tetep we aing mah bogoh anu beunghar. Naon pantes. Memang teu salah Mama Haji jeung Bu Haji mungeun boga minantu ka aing. Sabab aing mah arahna atuh. Naon atuh arahna ka aing? Jabat miskin teh kana pagawean apa ngeul aing mah. Najan kitu aing morek mundur morek ngabolaikeun pamaksudan era atuh. Mun aing nepi ka mundur teh era ku si Dul jeung si Ibro. Mun aing teu tulus kawin ka nyiona, muga-muga we yakin oleh sing hasil maksud. Anjeunna yeuh tinggal lamun we malah mending rek ka kebon dah. Jerut kaburuan gidig lempang si Komo rek ka kebon. Kuloneun lemur itung-itung rek ngabambrangkeun hate. Wanci samemeh lohor kakaranyi onah keluar di kamar. Orang tertuna cerita kayan komon gitu. Kocapkeun wanci samemeh lohor kakaranyi onah keluar di kamar. Eta ge pangna kitu teh pedah we kumanehna kadenge bieu. Yen Mama Haji sinareng Ibu Haji arangkat, cenah marek nyambungan kanu hajat di lembur Cibalirang. Ngan barang manehna katepas kasampak Nyi Oni keur ngalangu sorangan, bangun anu keur ngalamun bari jeung teu ngomong naon-naon. Nyi Onah ge diuk hareupeun jadi lanceuk, Nyi Oni ngarewet ka adina bari pok. Gering Onah teh nah gitu Nyi Onah malik tumanya bari panon mencerong kaburuan. Eta waya kieu meuni kakara hudang. Sawang itu mono katuda. Kunaon? Nyi Oni neuteub seukeut. Teu kunaon? Tema Nyi Onah rada teugeung. Jebul Bi Iwak nyamperkeun ka maranehanana nu duaan ngareret breh ka tempo. Bi Iwak sigarek init-initan lantaran geus meunang dangdan. Make pakaian pantes para kinyaba gek Bi Iwak diuk dina kursi nu liana. Neng Oni, Neng Onah, pangapunten bibi teh bade nyuhunkeun bidi. Nu geuning geus dangdan Bi, meuni gaya Bi. Ka mana bibi? Nyi Oni tumanya bari dina hatena mamuji kana kageulisan Bi Iwak. Tetela ari pakaian anu alus jeung pantes maka tawo Bi Iwak teh geulis. Geuning sok sanajan geus kolot keuritan beungeutna masih keneh aya. Geulis teuing henteu ngan pantes kitu. Bibi teh bade peryogi heula sun bade kitu ge manawi kawidian. Cek Bi Iwak encan ari nyebutkeun reka mana nama. Sedeng Nyi Onah boro-boro kahayang milu ngomong nu aya manehna sebel. Jeung amek ka Bi Iwak pangna amek teh ku aya ti heula ati beak ucing. Tetep ngarasa keheul lantaran yakin hatena Nyi Onah. Yen Bi Iwak geus ngabejakeun ayana manehna ti heula init ka Cipancur. Dibejakeun ka lanceukna jeung ka kolotna nu matak Nyi Onah mah jemdud bae baeud harita teh. Sedeng Nyi Oni pok nyarita deui. Ari kitu bibi rek ka mana? Mawi bade ka wargi bibi neneng bade ka Ranca Kalong. Rek lila. Engke ge sonten tos wangsul deui neneng. Ngomong kitu nah hatena mah gegebegan Bi Iwak teh sok sieun teu diidinan. Mun nepi ka teu diidinan teh beu diri Bi Iwak bakal ngarasa handeueul pohara lantaran bahan awut-awutan cita-cita nu sabeuting geus dirarancan. Jika atuh bibi ngan mun bisa mah ulah burit-burit teh nya mangkaning mama jeung ibu nuju teu aya pan. Tamun kaburu satu acara mama jeung ibu maruli, bibi kudu geus aya di imahnya. Jig rek kadulur bibi mah. Aduh hatur nuhun neneng, kata Rabi Iwak bangun atoheun. Neng Onah punten atuh ku bibi dikantun heula. Jeung teuing bibi lah, da moal digagandong. Tema Nyi Onah ambek eta can leungit.
Diiwak lain dari ambak kenanangan teu bisa majar kumaha da puguh kadunungan. Jeung memang kaharti kumanehna oge kuayana nyeona ambak tetanggu gara-gara ati nu teu katuang ku Mamah Haji sareng ku Ibu Haji. Terus atuh bi ulah ngomong wae balina ge mending gara-gara ini kali itu. Diiwak dititah gancang indit ku Nyi Oni. Mangga neneng namun bibi teh teu gaduh kanggo ongkosna neneng ari kedah mapah mah apan tebi. Badi namut we. Nyi Oni gancang ka jero ka kamar. Teu kunci geus nyamperkeun deui ka hareupeun Biiwak sok bikeun duit. Ya keur ongkosna mah kudu main sakitu tah teu kudu nginjem mere eta mah. Hatur nuhun neneng, hatur nuhun katampi ku bibi. Atau heuna keur diberi duit ku Nyi Oni atuh geus puguh di idinan mah. Leos Biiwak indit mangsa pabeberang harita geus ninggalkeun Nyi Oni jeung Nyi Ona. Sakedeung ge geus jauh ninggalkeun imah. Rada lila antara Nyi Ona jeung Nyi Oni henteu ngaromong naon-naon. Sanggeus di imahna eueuh Biiwak duaan ngadon pating jarentul we. Kawas anu sarua keur ngalamun. Kawas antara musuh jeung musuh ngadon baraeud baketut baeud siga nu keur diayun ambing ku ka ambak. Ngan basa Nyi Oni nangtung maksudna mereka kamarna kakara Nyi Ona nyarita bari neuteub kalancekna nu rek ngaleos. Teh Oni bade ka mana? Rek sasarean eta mah laonna rada nyarwi awak ye. Hari kitu aya naon? Tema Nyi Oni leumpang kandeng. Banteu terus ka jero. Moal angkat-angkatan. Moal nya indit-inditan mangkaning di imah geus sasaha. Karunya atuh Ona keur batur. Tadi hayang ngobrol jeung Ona ngan lantaran baeud wae. Mending di kamar ari kitu rek aya naon Ona teh ka Teteh. Kumawi di abdi mah hayang ngobrol sareng Teteh. Ibu gimana wi Teteh kersa diajak ngobrol ku abdi. Katara paroma Nyi Ona ayeuna siga nu marah mai ngadatangkeun sugema keur hate Nyi Oni. Nah make mung sagala ari Ona kawas nu lain jeung dulur bae. Nuhun ai kersa diajak ngobrol ku abdi mah. Ka abdi na ge bingat Teteh. Pek atuh bejakeun ka Teteh. Pek aya naon atuh? Ka Teteh teh mun aya nu pahara pentingna ulah asa-asa pok terus bebeja ka Teteh. Ngadatangkeun kapanasaran keur Nyi Oni. Pedah Nyi Ona siga nu aya kapentingan ka dirina make hayang ngajak ngobrol dina mangsa di imah keur eueuh sasaha. Penting nama penting teh penting Teteh penting nama pedah nyangkut kana soal kahirupan diri abdi. Hari itu penting mah pirage pasualan biasa nu bisa kajadian sapopoe boh di mana wae. Nu utamina mah obrolan biasa we antara adi jeung lanceuk aya nu istimewa Teteh. Nya gancang bejakeun aya naon atuh. Teteh mah sok hayang geura nyaho sok bejakeun. Lain kala ka diheum-heum wae da jero hate. Urang dipengker ngobrol aja Teteh urang dipipir. Cek Ona nangtung. Matak naon di diem ning oge ieu. Gek Nyi Ona diuk jep-jempe lengah uleng. Siga nu bingung rek ngamimitian ngomong deui. Siga nu bingung rek ngedalkeun angen-angen. Bingung rek ngomong para mitra sadaya. Atuh saterasna Nyi Oni beuki keheul kana kaayaan Nyi Ona. Pedah teu gagancangan bruk-brak terang-terangan rek aya naon-naon. Lain kalah ngahuleng nu matak gancang manehna nitah ka Nyi Ona pikeun nerangkeun pamaksudanana. Kalau kang ngalamun geuning lain gagancangan geura nyarita rek aya naon saenyana. Nu kesel Teteh ari loba ngahuleng teh ngalamun wae teh. Mah atuh ku abdi bade teras belak-belakannya. Padahal aya hiji pasualan nu bade ditaroskeun ku abdi. Mugi Teteh ulah reuwas ulah bendu sareng cenah ngadangu patarosan ti abdi. Tema Nyi Ona bari mencerong seukeut siga nu hayang sidih kana keuritan beungeut nu jadi lanceuk. Lain kala kamolotot atuh Ona sok caritakeun. Era dipencerong wae kitu mah siga nu maru geuning ka maru. Pok rek nanyakeun naon atuh ka Teteh teh. Da Teteh mah moal reuwas moal amek. Ari Teh Oni bogoh teh nepi henteu ka Kang Komod. Hah? Naon? Bogoh? Wah keheulanan kabelina oge. Kakatara Nyi Oni ambekeun manehna nepi ka ngabalieurkeun beungeut. Bareng jeung kitu hatena pohara keheulna ku aya nu jadi adi. Menipok sang nanyakeun bogoh henteuna ka Kang Komod. Ngomong teh ulah ka mana wae Ona ye. Bari oge cieu weuh ti dituna. Nu ngaran Oni kudu bogoh ka si Komod jalma nu goreng patut kitu.
Oni menijeng jeba-jebi ngomongna. Teh Oni teu kedah ambek-ambekan pan tadi terus janji yen teteh moal ambek. Sareng pangemut abdi mah teteh teu kedah ngabohong, sareng saena mah terus terang we ka abdi ge moal naon-naon. Malihan bingan nu aya upami teteh bogoh ka Kang Komod. Meureun pupulikeun jeung abdi teu tulus, ari ka teteh mah nya lantaran teteh mah dipikanya ku mama jeung ku ibu. Soalnya mah boh teteh boh kaona sarua bae ye. Rarasaan mah teu diwilah-wilah. Menah ulah sok kitunya, ulah sok suudon. Eta bet goreng sangka geuning maneh mah ona. Makanya ka kitu patut ka teteh. Nya ka teteh rek ngarebut si Komod. Nyeri hate teteh teh disangka kitu teh, disangka bari eueuh buktina mah eueuh faktana kitu. Ayeuna mah kudu zaman kanyataan atuh. Ona bukti jeung nyata kitu. Nya teu kedah sur alasan teteh, teu kedah dijebri sareng teteh nyerag. Mending waler we bogoh atuh pinteu ka Kang Komod. Daek bisul dina ceuri teu bogoh. Teu nu aya mah sabal we jeung izin ka ngaran si Komod teh. Jalma eueuh araheunana, eueuh pupurieunana, sabal aing mah. Nyahan teteh teu bogoh ka Kang Komod. Nyahan teteh izin jeung sebel ka Kang Komod. Nyaona bangun anu teu yakin tumanya bari jeung molotot teu ngiceup-ngiceup. Nyanyahan atuh ona teu gugur teu angin, eueuh guludug-guludug acan. Maneh mah ngadonna suku sangka anu teu bener segala rupa. Naon faktana cing, naon buktina apalna maneh tumanya kitu. Kantenan mah aya faktana teteh, ka ijinya teteh tos ngawartosan ka mama kali ka ibu, ngawartoskeun yen abdi basa mios ka Cipancur ka bumina Kang Komod. Fitnah teh mah balin oge. Fitnah teu rumasa teteh mah. Fitnah teteh fitnah. Itu udah ngangles teteh dan teu kedah mungkir aku we ngerahampang. Lantaran ajan kumaha ge biiwok mah kersaeun ngawartoskeun soal abdi kamari mios ka Cipancur nya saha deui pun misalnya teteh. Da teteh mah teu rumasa ona teu rumasa. Nyoni teu bisa nyumputkeun kareuwasna, manehna ngomong ngepikeun ka arah papeureup beungeutna ngadak-ngadak sepa eueuh getihan. Para mitra sadaya, Nyi Onah sidikna keur kana parobahan beungeut lanceukna. Manehna yakin yen nya lanceukna anu bebeja ka Mama Haji teh. Geus kitu kalayan tenangna keur Nyi Onah nyarita deui leuwih daria jeung leuwih pikareuwaseun pikeun Nyi Onih mah. Kaduana pangna abdi yakin teteh bogoh ka Kang Komod teh margi kamari ieu. Teteh tos angkat ka Cipancur, terus terang nepangan ka Kang Komod laras henteu. Nyi Onih nepi ka nyewot manehna amek-amekan teu bisa ngawasa kaayaan diri nu keur amek-naker. Haok sasentak ka Nyi Onah bari jung nangtung. Cek saha teteh cek saha? Cek saha nu ngabejakeunana? Ditu maos mah teu kedah amek-amekan teteh. Mali sawangsulna ku ayeuna teh amek-amekan kitu abdi mah pohara yakina kana eta beja. Yen teteh teh memang nya tos kumawantun sumolono nyebakeun raga pikeun dipicinta ku Kang Komod. Teu rumasa. Awas ya Onah maneh ulah nyangka teu bener kan jadi lanceuk beurin oge. Mani cumiduh Nyi Onih harita geus kitu teu loba omong deui. Leos kaluar gancang ka garasi ngaluarkeun motor. Keur dihirupan geleser maju Nyi Onih tumpak motor. Sakedeung geus jauh ninggalkeun imah duka rek ka mana. Nyi Onah runya-renyu imut sorangan barang geus ditinggalkeun ku lanceukna. Sanggeus nutupkeun panto kaluar sup ka jero gek diuk dina kursi panjang marengan hate nu noroweco. Tapi kangen jahat teh Oni kapeletik maksud gorengna. Heueuh, da cacakan munah teu rumasa mah meureun mengajakna dibuktikeun atawa susumpahan. Pani mah henteu. Ka mana ayeuna nya mending ngabiuran lumpat numpakeun motorna oge. Pikiran teuing bari oge mangsa bodore ka mana-mana oge. Ras inget ka biiwak nu tadi init ninggalkeun imah, bet ngadatangkeun tanda tanya pikeun dirina Nyi Onah. Pangna kitu ras kana pakean jeung kana dangdanan biiwak nu dangdan satakar kebek. Make pakean ge arang langkana keur dipake. Teu wudu ngadatangkeun kapanasaran dina hatena. Nyi Onah anu mangsa kiwari keur nyorangan aya di patengahan imah. Ai biiwak nah nya kitu rek kadulurna dirancak kalong. Manya mun rek kadulurna mah dangdanan mun satakar kebek. Biasa namun rek kadulurna mah dangdanan ge sok basajan. Ari pan baju jeung samping nu aralus. Pamere ibu basa lebaran, bibir dibeureman. Wedaknya meuni kandel, aya sasentina ceuk nu bohong teh mah. Be. Rek ka mana cenanya biiwak teh? Aneh deui initna teh mun keur aya teu aya ibu jeung mama. Kaheran Nyi Onah teh para mitra can manggih jawabanana. Ngan barang inget kasih Komod daek teu daek Nyi Onah murubutkeun Cipanon.
Ngale mereh mapai pipi nepi ka jeruk juuh. Barinang harita teh nangeuy gado hate nyaona nyarita kieu. Ngagerentes hate mah sanes ngagalineng ngagerentes ngagalineng mah kedaya swantenan para mitra. Komi ngagalineng kedah keluar swantena kitu. Namun ditarik ngagalineng namina para wargi aya ngagerentes mah teu keluar namun aya dina jero hate. Kang Komod tulungan abdi Kang. Margi abdi ditempoan tilu dinten kanggo masihan jawaban ka mama sareng ka ibu. Abdi kedah kersa ditikahkeun ka Den Husein. Namun sing percanten kana keteguhan hati abdi Kang. Sanos kumaha kacinta abdi mung kanggo Kang Komod saurang. Kang Komod panyileukeun abdi siang wengi, Kang Komod panutan abdi. Bari nyusutan Cipanon leos nyona asup ka kamarna. Keblug mebeutkeun maneh dina kasur segeruk ceurik. Bangun anu kanyanyerian ari ras kana nasib diri nu salawasna aya dina katunggaraan. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Urang teuneun heula urang ka aya nyeuna. Aya paripaos urang teuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Anu keur diayun ambing ku katunggaraan nyeuna harita sumegeruk ceurik di kamarna dina mangsa imahna keur sasaha. Ayeuna urang ngasampeurkeun lalampahan Bi Iwak. Kumaha eta Bi Iwak anu dangdan serta kerkebak teh rek aya naon cenah. Bi Iwak ngajanya bebejakan nyeonah jeung nyeoni rek kadulurna nu aya di wewengkon Rancakalong. Tetela ari lumampahna mah patukang tonggong toja iah jeung nu dibejakeun kadununganana. Tetela manehna nekat rek nepungan si Komod di lembur Cipancur. Harita keur noyod leumpang dibarengan ku hate terus baceo. Aing ngabohong ka nyeoni jeung ka nyeona. Nyebutkeun rek kadulur aing padahal nu nyata mah aing rek nepungan Kang Komod. Moal nyusul kitu nyeona ka aing lah. Na make jeung nyusul sagala da moal nyangkayeun aing rek ka Cipancur. Sugan mah saya ieu mah nyan. Saya marah we paheula-heula pikeun menangkeun Kang Komod. Jalma saurang tetela pada marebutkeun. Lah nah kudu dipikiran teuing bari naoge danajan aing pangkat babu. Ngabogaan hak pikeun micinta mah sarua bae buat teuing aing bakal keluar minangka pemenangnya kitu. Geus kasawang Kang Komod kana tangtu kageteunana kadatangan ku diri aing. Moal ngewalin kitu ka aing. Moal ngambek kitu ka aing. Moal cigana mah lantaran unggal peuting pan aing teh sok mapatkeun jampe pelet. Nu mujarab jeung matih ti aki teh si kalong hideung ku aing diterapkeun. Si runcang deuleu pangpangna mah nu ku aing diterapkeun teh nu pohara ampuhna ceuk aki oge. Aing mah percaya Kang Komod moal ngambek, moal ngusir lantaran jabati pelet aing ampuh. Apan aing teh ngadahar ati deui. Teu karasa bari ngalamun mah nya leumpang geus nepi ka lemur Kang Komod. Aduh, meni ti iseun geuning. Reg si Iwak keleumpangna eureun heula. Di hareupeun hiji imah panggung nu geus doyong sigarek runtuh rurut reret tetela eueuh sasaha. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Harita Bi Iwak ngagerendeng. Keur kamarana nya meniti iseun kieu cenah deuningan. Bi omong eueuh Kang Komod eueuh padahal mah ceuk tatangana mah ulah ditu nya ieu pisan imah Kang Komod teh. Kamarana geuning eueuh sasaha. Red kabelah kaler kabeneran aya 3 urang budak lalaki umur 10 tahun keur ngadariung di buruan. Sigana mah keur ngadu kaleci, ngadu pinci urang mitra ngadu kaleci. Atuh kabeneran asa manggih milik gancang bae Bi Iwak ngageroan. Ujang, kadieu heula Ujang, kadieu heula sakedeung. Barudak pating raringeun aya nu ngageroan red ka Bi Iwak perebet saurang di antarana beukeun. Pok budak nu pakean rarawing tumanya ka Bi Iwak. Anya naon ceuk ngageroan ka uing? Aja perlu Ujang, ari Ujang dieu keur naon? Bi Iwak ngolo ti dituna mah nanya ngajaleuleuy. Kumaha kaleci uing mah ceuk? Keun keteruskeun deui nya, je duit teu ceuk. Ceuk Bi Iwak mikeun duit 200 gap eta ku eta budak ditampanan bae jeung surat sagala bating ku ato. Ih, jeung ka saha pangnang ka dieu teh? Bade ka Kang Komod naleres ieu bumina, Jang. Bi Iwak nunjuk ka imah nu aya hareupeunana eta budak ungeuk bari pokna. Nya ari kitu bade naon ceuk? Nya nuhun atunya ari Kang Komod mah di dieu bumina. Leres putra Nabi Omo ieu bumina di dieu.
Nah hari itu rek naon cek geuning cece mah talete naker si Ujang mah nya kebae talete ge ame jelas pana ame geus jelas mah pan tenang ngan ayeuna mah keur kamarana geuning mah ditaraya di umum mah bantu ka batur ari Kang Komod mah ka kebon katempona da kuing mah tadi leumpang ka bola ditu tuh cek eta budak tutunyuk ka palabah kebon nu tadi dijugjug ku si Komod keur ka kebon biwak harai deui ngarasahan nyeluna nya keur ka kebon geuning siga nu handeul cek kunaon kugoe nya kal mah jeung handeul mah Ujang lantaran jauh-jauh ti imah ka dieu datang ka dieu Kang Komod teu aya ari kitu cece teh kabogoh Kang Komod lain lantaran ari kabogoh Kang Komod mah geulis sedeng eceuk mah ukur rencanganana biasana sorobatan heula jeung ge terus jadi bobogohan bener teu ge lamun teh nya wawanohan heula mun da cenah paribasa moal bogoh mun teu wanoh kitu sok mana wae budak-budak ngomong teh sosobatan mah sosobatan we Ujang teu meunang jadi bobogohan Ujang daek mun ku eceuk dititah nyusulan Kang Komod maka kudu disusulan bogaan hutang gitu Kang Komod teh ka eceuk inte aya perlu ieu mah jig Ujang ka ditu da moal lila beurina nya ulah rek ini ngan ucul lawak ka mana-mana meme uing datang nya moal atuh ulah nangtung aja bisi murag pi anakan ning diuk tadi yang golodog da bersih sebab ieu mah berseka ini uing nyusulan Kang Komodnya da gua nya teh nya jiga Ujang gek biwak biuk dina golodog sedeng eta budak lalaki umur 10 tahunan geus ini satengah lulumpatan lantaran rek ngabejaan ka si Komod nu keur aya di kebon nurek didatangan ku eta budak nyatana si Komod harita keur jongjon tumaninah naker diuk hanapeun tangkal Ki Hujan tumaninah rada lelenggutan lantaran keihidan ku angin anu ngadelingding matak seger sajeroning kitu dina tangkal kai ti kukur ngelak disada di tema ku manuk titiran bari jongjon tumaninah diuk hatena mah bari jeung ngoroweco loba kainget moal aya di kota mah para mitra nu kieu mah ieu deh eta cenah bari ngalenggut hanapeun tangkal Ki Hujan ai sedeng tangkal Ki Hujan teh ya sok ngaluarkeun siga cai hujan kitu para wargi karasana teh baseuh we da hanapeun tangkal Ki Hujan mah sanes karasana deui da karaos atuh siga aya naon teh rag-ragan cai dina tung-tung daunna teh para wargi memawi disebat Ki Hujan kitu janten aya saena mun urang melaki hujan ya namun pasti aya ieu mah da wartosna eta tangkal Ki Hujan tiasa nampung cai seueur naker satangkal Ki Hujan teh tiasa nampung cai boh dina akarna boh cai anu ditungtungnya eta tungtung daun teh carana kumaha nampungnya nalika keur reneng musim hujan eta Ki Hujan bisa nampung cai kitu cenah para mitra namun maina mah terus teu aya tangkal Ki Hujan ade di babad gitu kabunguran di kota-kota di kota Bandung seueur tuh kali dia ya daerah Kuningannya daerah sanes di Bogor tiga no seueur Ki Hujan teh nya atuh sareng sanes-sanesna tuh ai pepelakan teh kacida pisan hadena seueur manfaatna pepelakan teh margi disagedengeun tiasa ngiuhan ka urang nu aya dihandap keur ngiuhan oge tiasa janten dianggo paru-paru kota kitu janten upami di kota seueur tatangkalan langkung sae tibatan teu aya tatangkalan garing gersang katinggalna mangga ti ayeuna keneh para mitra urang sing nyaah kana tatangkalan atuh kasubri kaum dangu ti kapungkur Jawa Barat mah aya istilah gerakan gandrung tangkal gitu nalika Bapak Gubernur Bapak Solihin kapungkur mun telepat na Bapak Solihin sun anjeunna ngajak ka balarea sangkan urang ngayakeun gerakan gandrung tangkal jadi gandrung tangkal teh micinta kana pepelakan para mitra sadaya kitu kantu diteraskeun ayeuna bade melak naon we lah pokona mah tatangkalan nu kira-kira aya manfaatna atuh teu aya buahan ge keur ngiuhan imah urang keur ngiuhan jalan gitu di antawisna samalih daerah-daerah aya daerah-daerah panapanya di tiap daerah kagungan ciri naon teh janten logo mah dina gambar mah nya naon istilahna teh nya moto gitu kan moto juang cenah kitu sapertos daerah-daerah aya saur kuningan motona asri janten erna teh tina rindang cenah kitu rindang teh berarti seueur tatangkalanana kitu para mitra sadaya para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga urang teraskeun deui harita si Komod ngagerendeng jero hatena betah oge aing diuk sorangan dina ieu kebon
bari nyawang kainhana alam hitung-hitung abang berangkeun kabingung we jeung kana langsa hate jeung aing. Angin menitiis ngadalingding ti kukur ngelak di sarada. Di temalan ku manuk titiran alias puru kutut teh. Sakapeung hawar-hawar kadenge suara hayam nu kongkorongo ti lemur aing. Lemur Cipancur yang tercinta. Aduh. Mun segediuk di dieu ayeuna paduduan jeung nyaona meureun aing teh bakal sugema we hate teh. Meureun aing bakal sugema jeung bagja. Tang tu meureun. Antara aing jeung nyaona bakal silih kedalkeun ka cinta. Bakal silih simeuh ku madu kadeudeuh. Nya madu kadeudeuh mah nya ari kudu madu nyiruan atau madu engang mah. Nyaona panutan Kang Komod. Menjadi panyilekan Kang Komod siang wengi hapunten engkang teu tiasa nulungan hapunten. Engkang teu tiasa ngajait salira Nyai nu Tunggara. Sareng kana langsa anu karanapan ku Nyai ayeuna bagus. Reg lamunan si Komod eureud ngadada. Lantaran ti beulah landeuh katempo anu keur nanya beuki lila beuki deukeut tetela saurang budak lalaki harita nyampeurkeun ka manehna. Sajeroning hatena heran si Komod ngagerentos lalaunan. Hul geuning itu si Kancra. Si Agus ni si Kancra. Nah betingat kalau Kancra aing teh. Si Agus geuning rek naon cenah? Eta budak. Nah bening dia nepungan ka aing. Simpan di daguan dia. Pamiarsa anu mulia memang bener. Harita si Agus geus cunuk hareupeun si Komod. Budak leutik nu waktu tadi dititah ku biiwak pikeun nyusulan si Komod. Nu keur aya di kebon barang cunuk hareupeun si Komod. Si Agus nyarengeh bari gek diuk digireun si Komod kencagnana. Bagi Kang Komod, kuing ngahaja manggihan ka Akang nu keur ngalamun di kebon. Ulah sok ngalamun Kang Komod atuh. Ulah sok ngalamun. Cek nini uing mah trek kolot cenah. Kitu. Ulah sok ngabotol limun. Cenah komo bulan puasa cenah kitu. Ulah sok ngalamun dan kayaknya moal kusaha kitu. Iya di mana geus kenyang ka Akang keur ngalamun sagala. Akang mah keur ngalamun ieu mah. Keur ngarasakeun endahna alam ieu. Keur ngarasakeun sugema hirup nyorangan di tempat sakieu masih bersih jeung tingtrim. Jeung saha ka dieu Gus? Kapan sorangan nya uing sorangan Kang ngahajan pungan Akang. Nya ngahaja ka Akang teh nya. Naon atuh tara-tara ti sasari ini? Make ngadatangan ka Akang sagala. Harga keperluan naon Gus? Hate si Komod reuas oge. Peda si Agus nepungan ka manehna ayeuna sorangan. Bari nyebutkeun cenah aya kepentingan ka manehanana. Si Agus manyerengeh gawena. Kumanehna geus kamaklum lamun si Komod reuwaseun. Tapi ngahaja si Agus moarek gancang ngabejakeun satarabasna. Pamikirna ngarah si Komod tambah penasaran. Uing ka dieu teh lian maksud uing teh nyaeta ngajak balik ka Akang teh ngajak ka lemur. Putan. Hari indung Akang geus datang atuh acan Gus. Matak can datang Kang. Uing ayeuna ka dieu kitu maksud teh. Oh, hari kitu nah dititah ku satu Agus teh. Nyusulan Akang teh ngajak balik ka Akang teh. Anu nita nyusulan ka Akang, cenah Akang teh kudu balik heula nepungan ka anjeunna ngantosan di bumi Akang. Saha ngaranna Gus? Luka ada Agus mah ditanyakeun. Awe lalaki Gus. Nya lalaki uing mah cek saha awewe. Heuh mani. Akang mah nanyakeun semahna ieu. Awewe lalaki semah teh. Rada keheul oge si Komod. Harita teh peda si Agus siga nu ngaheureuyan ka manehna. Najan dirina tukang heureuy ge ari diheureuyan ku budak leutik mah ambek. Ngan henteu ari terus kedal kaluar mah ngingetkeun yang hareupan budak leutik. Semah nu ayeuna di imah Akang. Punggu istri Kang murah keneh jeung geulis di dangdana lagi meni menor teh. Duh we. Pobawa ka boga Kang Komod Gus. Ya tuh balik yuk. Nya gancang atuh. Panjang kasih Komod. Nu nyemah tang tunyi onah nu matak harika teh keneh gesat gesut balik. Ninggalkeun kebon. Lempang gagancangan nakar nepi ka sakedeung geus cunuk kaburuan imah. Reg manehna eureun. Nyidik-nyidik ka eta semah anu keur diuk ditepas. Manehna najan nyati heula kungsi papanggih basa peuting-peuting ka bumi Mamah Haji, tapi apan ngan sakolepat. Jabadang danan gedang danan biasa ukur dangdanan saurang babu. Ari ayeuna gayana luar biasa sugan para mitra. Lah menor lain bobohongan aduh. Sugan ngadatangkeun diri si Komod teu apal sama sakali ka eta semah lir anu dibedi kabdi langit. Lila kumanehna disidik-sidik dah yang apal waleh poho deui.
sedang semah teh anu nyata biiwak lain henteu nempo ka si Komod duges asup ka pakaranganana. Tapi manehna gancang tungkul api-api lungguh. Api-api teu ningali najan kitu. Sajeroning bari tungkul biiwak hatena mah ngagerentas mapatkeun asihan si Guntur geni nu matak guyur. Aki nini teh. Duh sigana. Teu acan si leget teureub ya para mitra. Duh. Teu acan si eta tah si runcang deuleu dah ieu mah. Si Guntur geni ieu. Padahal kedano si lagi tereup ai pacaket mah mun keur pajauh teh eta nu di kamar teh nyata nu disebut si runcang deuleu teh kitu. Ku si runcang deuleu mah atuh ngalangkang wae cara mapatkeun kumaha. Alah ka dia langsung ka Mang Jaya lah. Si Mang Jaya bisa buka praktek yo. Khusus di urusan runcang deuleu mah duh. Khusus sebagian runcang deuleu. Ini nama spesialisasi atau segala rupiah oke. Terbiasa segawayah kaulus mal biasa ini. Bagian si runcang di lebungkus, bagian si kalong hideung. Aduh, nari dongeng macam-macam. Demi si Agus suraseri sorangan nyaksian si Komod mencerong baik kasemah nu aya ditepas. Gancang ngadeukeutan ka si Komod bari ngaharewos. Tukangnya aya ditepas mojang geulisnya. Aduh sugan mah edun Kang nuju si dengdang we geuning tuh nyalira tuh meni aduh sugan mah menor ngagencelang sugan mah eta mah kebogo Kang Komod teh Kang atau lain si Agus taletenaker si Komod gigideug bari nemalan lain Gus lain kebogo akang teh mah luka saha da papanggih ke kakarayeuna geuning ngan dari kana dedegan mah jeung tangtungan mah asa-asa apal Kang teh ngan teu apal pisan Komod ningali beungeut nama sama sekali teu apal Gus. Kutal lain kamu Kang, tapi Kang geulis ini pikarespeun. Geulis ini mah deuh pikarespeun. Itu gara beungeut Gus meninggalkeun cilang kitu herang. Alah, lieur nu dicet we sugan mah mah. Heueuh. Aduh, eta mah buk meuni kitunya lain galing muntang teh mah galing cerentel euy. Siga urang ieu. Urang mana geuning daring? Urang nu hararideung dorong Afrika. Panon najan keur tungkul ge pasti eta mah cureuleuh siga mah tah heulang. Sianya Gus teu apal Kang Komod mah. Emang si Komod sama sekali diberean teu apal ka eta mojang. Tuh kan uing mah teu ngabejakeun ngaran-ngaranna. Kemau uing mah geus gedenya nyangan kabogoh harek anu geulis ngaras mah hirup Kang. Cek si Agus harita para wargi ka si Komod. Ih, gimana beli tekeni Gus lah ulah mikir-mikir kabogoh bari ge. Ulah bakal beger ti kene mah ke mun geus dewasa bisa maneh naksir anu ku akang eta istri geulis rek disampeurkeun kumaha deui Agus rek ka imah ka akang ada rek terus ulin uing mah rek neangan heula babaturan rek ngadu ka leci juga uing mah rek ditinggalkeun nya pokona mah selamat indah hoy Kang cek si Agus berbet lumpat ninggalkeun si Komod sakedeung geus teu katemong deui awakna. Najan bari jeung asa-asa dina hatena lalaunan si Komod lempang ngajugjug ka imahna nyampeurkeun si Mojang anu keur diuk sorangan bangun anu keur ngalamun. Datang ka deukeuteun golodog greg lempangna eureun si Mojang tayalian biiwak harita ngareret ka si Komod gelenyu imut katemong ku si Komod geulis naker sarta pok eta Mojang nyarita meuni halimpu. Gering parantos sumping aturan wilujeng siang wilujeng tepang saong eta Mojang ngajak sasalaman. Aduh sami-sami wilujeng tepang nyai. Tema si Komod beri sarua sasalaman. Lila antara si Komod jeung si Iwak silih cekelan sageus lila teu lesot lalaunan leungeun biiwak dilesotkeun. Luk biiwak tungkul deui siga nu kajeunan. Siga gadis pendiam teh acek urang kota teh mah siga nu cuek acuh deuh sugan mah. Aduh puntennya panginten lami ngatosana Kangnya. Oh henteu neme dongkapnya abdi makan mung kumargi nuju teu aya nya kapaksa abdi teh miwarangan murang kali nyusulan akang ka kebon hapuntennya kaganggunya. Henteu nya itu teu kaganggu bingah nu aya Kang teh. Mereka Kang teh ditepangkeun sareng Nyai. Iwat urang dilebet ngobrolna
serine sering tumanina nyai. Si Komod ngajak ka jero imah sedengkeun jajantung nama menigaratu ngaguruh ngageder najan kumaha manehna tetela geus kataji beakar ku kaayaan bi iwak sama sakali manehna pohoeun ka bi iwak padahal ti heula nyuguhan ngan atuh da peuting eta mah sakolepat jeung dangdananana memang henteu cara kitu tapi ayeuna pantes pohoeun oge jaba geus seubel jaba ti heula henteu nenget-nenget apanan harita teh jeung deui bi iwak teh sabongbrong disagedengeun manehna kungsi ngadahar ati monyet bodas nurawing ceulina oge para mitra sadaya harita teh bi iwak manehanana nerapkeun ilmu-ilmu anu kungsi diwiridkeun kudu jadi akina tina urusan pelet. Nyi Mojang diajak ka jero imah gideug bari ngabelenyai imut nu ngandung pangirut kelet anu ngandung pamelet menipi karesepeun keur si Komod cekap di dieu raos ti Iskang sareng resep meni bara resihnya hatur nuhun kana panganggetna ti akang teh bareng jeung kitu dina hate bi iwak muji kana kakasepan si Komod nya tetela pertela ngembang bolet geuning lain cebek ja ganteng Kang Komod pantes muneng onah nepi kaedanan nu kieu disebut kasep ngalempereng koneng sirik sagala rupana ari ti kadeukeuten mah meuni jelas meuni matak uruy meuni hayang celengok we aing mah aduh bagja mun aing laksana jadi pamajikan Kang Komod bagja jeung sugema aing ayeuna diuk ngareneng jeung jajaka kasep nyaan meuni kumet cerot ieu aduh heueuh mun dina eta mah kadaharan mah kumet cerot kumaha nya ari aing katempona ku Kang Komod aing pikaresepeun kitu atau matak pikangewaeun sigana pikaresepeun lamun dina buah mah aing teh keur gumading meureun katinggalina teh lamun ngewaeun mah meureun tadi geus musir ka aing muga-muga signyaan Kang Komod kapentang asmara ku diri aing heueuh kitu galecok hate Nyi Iwak mangsa ayeuna sajeroning diuk digireun si Komod ditepas teh para mitra sadaya nu keur bingung hatena bari ngaguruh jajantungna ting sarebelak rarasaanana lain bae bi iwak wungkul lantaran si Komod ge sanggeus ngareneng jeung bi iwak ayeuna bat ngadak-ngadak teu puguh rarasaan daek meduna teh cenah manehna resep ka eta Mojang malah beunang disebutkeun bogoh kacida pisan bogohna eta sababna sanggeus ngaku ngajak ka imah ngadon leng si Komod ngahuleng bari dina hatena ngagerentes kieu aduh nasyaha aduh sanyana ieu Mojangnya batadak dumadakan datang ka imah aing bari jeung sorangan eueuh nu maturan najan kumaha kana beungeut model kieu dah kana gado model kieu kana beuyeut panon model kieu cureukna ka kara aing mah dipanggihkeun ditepungkeun aneh leuwih aneh ye hate ngadak-ngadak sesebelakan jajantung ti tadi terus-terusan ngakeder dag digdug tepuh telekeun jempe telekeun eureun ampun aing mah yeus najan nyari geulisna mah masih kana geulis ni onah padutan aing tapi Mojang katembongna mun herang ngagencelang hilir dicet we sugan mah heuh atawa dipalitur lamun dina meja teh mah mun nyoy-nyoyan sia-nyana ieu mah aneh aing hade aing geus diancokeun keur nyi onah sorangan nya bet kakoet ye kakowet kabengbat aing ku ieu Mojang anyar pinanggi kunaonnya heuh aing mah kitu rayungan ieu teh tapi dah lalaki we itu aing nampun nu geulis bogoh nampun nu geulis bogoh aya heuh aing mah nya itu gogoda ka aing kitu gogoda ngarah aing teh tulus ka nyi onah atau memang ieu Mojang pijodoheun aing pibojoeun aing gitu ieu aing aing lieur aduh ampun dibanding-bandingkeun antara ieu Mojang jeung nyi onah bet silih banting ye kaditu berat tadi berat aing heuh naon atuh sanyana ieu Mojang teh nya cing aku aing rek ditanya heuh susuganan we daekeun ngajawab pada saran aing lah ye kadatangan ku ieu Mojang geulis teh geus kitu terus si Komod dehem meunang 3 kali duh meni reuwas ceuk bi iwak keur parna ngalamun ngarenyag harita siga nu kagebah ngadenge si Komod dehem harita teh engkang mah anu ngareurewas geuning ceuk bi iwak bari lungak-lingak aduh dipinau nuju ngalamunnya muhun Kang namanya teh nuju ngalamun puntennya Kang nya punten bisa na bila abdi lepat sangki
para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, si Komod harita memang asa dirina katohyan manehanana tuluy kalamas kelemer ngarasa era ngan bae bisa naker api-apina manehna kalah ngomong kieu ka iwak. Teh sawios nyai. Semua akan ngalamun bangga ngalamun beda cawe akan teh. Ngaraos poekeun nasatunya teh saudaraisna timang kawicu sareng naha kagungan pamaksa dan naon pangna kersa rumpahan sumping ka saubutut anu bade rugrung teh nyai kitu. Naon pangna akan ngaraoskeun nami kalayan lemur matu banyak karang pamidangan tulisannya segitu perjogina we nyai lah semua seperti akang ini we gitu lagi itu nyai kaheran akang teh nyai kersa ngawalur gitu pang nama kang heran teh rata-rata tisasari nya tarati biasa kabumi akang aya istri goreng patut goreng gedonges porenges kadieu nya istri enon teh pokona malah nu doer itu pangin teh sanyana kaheran akang teh nyai itu bisa-bisa akang mah bisa kian kitu teh malihan mah sawang surula terus terang yang teh geus meuni pikaresepeun teh mata kayung pokona malah mangkani saung butuh teh doyong di sumpingan ku mojang lenyang bisa kieu herang mencrang Mami ayuna kang ningali mojang mencrang herang sareng gumulang sport neng gitu kang masuk ka mana wae nya dios teh geuning nanya udah lamanya langkung geulis kene neng ona tukang pami dibandingkeun sareng abdi mah jauh tanah ka langit kang dibandingkeun sareng anjeunna mah sampai sareng piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog leubeuh loa kang nyona kebeg si Komod ngakebeg teu sangka eta mojang apaleun ka nyona lah sok api-api akang begininya ini pura-pura lah tapi gak apal kang nyona teh mohon bebene akang laras kang Komod ini si Komod teu bisa nyumputkeun karewas jeung kaheran kan tenan atuh kang malian waktos dinten kamari ka dieu nyeng oni neng aja neng oni abdi mah terang pisan mali abdi terang neng oni oge bogoheun ka akang bade ngarebut cinta akang ti neng ona lain neng oni bisa naker mancing nabi iwak mangsa harita puguh ku ayeuna saukur rusiah manehna katohyan ku eta mojang ngadatangkeun hate si Komod reuwas jeung heran lain lumayan disangka geuning nyai meni sagala uninga saha atuh jenengan teh nyai akang mah tapi penasaran ye kampil perkawis nami abdi mah kang engke dipengker ku abdi harus diuningakeun ka akang ngomong penting ye langkung peryogi diuningakeun ka akang teh perkawis naon teh nyai kan begitu janten benu penggalihnya mungkin teu leuwas ka rasa kagempah margi salosna pangna ayeuna abdi ngadeulus ka akang teh teh sanes abdi teh sejanya ngakeun badan sakujur apalagi paos mah nyangakeun beheung teukeun suku genteng belokeun kalabat abdi bade masarahkeun ieu hate sareng lelemutan abdi ka akang pokona mah sagarupi nu aya di abdi mangga nyangakeun kanggo akang nyalira sadayana mung kanggo akang panutan abdi jadi buni-buni bi iwak ngomong terus terang sabalakana pamaksudna estuning harita teh dibejer beaskeun aya paripaos teu disumput salinung di sinang siloka nyabita satarabasna pangna ayeuna datang manehna kahareupeun si Komod nomor gina pangna nyai luluasan kitu nyai bener-bener ngadatangkeun kareuwas jeung kaheran keur akang mah nu taya babandinganna kareuwas jeung kaheran ge keur Kang Komod bade kadalisan nya pokona mah nyai teh cek si Komod salila manehna mencrong sedikit nater kawas nu hayang beuki sidik jeung tetela kana keuritan beungeutna ceurina diusap sababaraha kali bisi manehna salah ucap adina nyarita ayeuna jeung bisi salah denge pang-pang nama margina mah Kang abdi teh sieun akang benu we iwak teu kebat ngomongna moal make benda benu segala akang moal benda mah moal benu atuh aya moal umak moal amak semua moal ngewa moal ngewa moal ngewa aya pokoknya mah we saurkeun terus terang da tiap saya
Namanya pangabade nyangakeun badan sakujur ka akang teh. Mawi bahan katampi namun upami henteu katampi ge abdi mah bade maksa we ngadedet-dedetkeun maneh. Saresna abdi cinta ka akang. Cinta ka akang? Lain dari kagetna si Komod ngadeng eta jawaban. Teu sangka mojang anyar pinangih bet terus terang nyebutkeun mi cinta ka dirina. Padahal apan tadina tadi nyahoeun yen maneh teh geus mi cinta ka nyiona. Ayo, nu lepat kuku bingan akang teh kumaha teh? Kupina mah henteu Kang leres abdi mah nyarios kitu belum nyeh biiwak imut. Pokona mah Kang abdi teh terus terang we akang teh salila mah salamina kapirarai we ku abdi. Tarai Kang Komod, imut Kang Komod, rengkak paripola Kang Komod, salawasna dipielin ku abdi. Meni aya dina kongkolak mata. Nuhun estini kayan Kang Komod teh peureun kadeleubeun teh karasa keur diri abdi mah Kang. Anu ngeta naon margina geuning ngameannya akang saperos nu kaget, saperos anu ngagebeg. Ku ayeuna abdi nyebatkeun cinta ka akang teh naon margina Kang, abdi mah heran Kang. Para mitra kaum dangu. Si Komod anu biasana ngobrol sok loba heureuy tapi harita mah nyarita teh rada daria. Sun. Nyai bade henteu heran kumaha sun bade henteu kaget sareng henteu luas kumaha ku ayeuna nyai nyebatkeun mi cinta ka akang teh. Margi antawis akang sareng nyai apaan teu acan kenal sun malih raraosan akang mah. Urang tepang teh mah ayeuna sun. Namun naha jalmi nu salangkung jalmi teu acan kenal sareng akang. Betos tumaros terus terang nyebatkeun kecap cinta ka akang kitu. Apaan ai naon teh kecap bogoh teh kedah wano sedengkeun urang teh can wawanohan kitu. Da ieu nu janten heran ada nepi janten kaget pikeun akang teh nyai. Kang memang name tepang ayeuna antawis abdi sareng akang atapi antawis urang name tepang. Akang name ayeuna ninggal abdi kalan tetela sareng sidik namun mugi akang sing percanten ka abdi yen sanyana mah tos dianggalna keneh abdi mah terang ka akang tos dianggalna keneh di abdi terang yen akang teh papacangan yang ona antawis akang sareng nyiona pan silih pika cinta sami-sami silih cintana dunya tu ari terang akang tos silih pika cinta sareng nyiona nyai make anon teh cintrong di ka akang make ngarek-ngarebut akang ti nyiona sun. Nah dosa kitu bami abdi mi cinta ka akang. Diiwak ngomongna dumaruda. Sareng neng ona aya jungkrang nu gurawes aya halang ngawag jero kitu. Nepi ka ngaranyug si Komod. Barang ngabandungan omongan semahna nu apal kana sagala rupa kaayaan manehna jeung nyiona. Nu teu disatujuan ku Mama Haji Hasan jeung Ibu Haji Hasan. Dina tungtungna hatena si Komod ngagerentas kieu. Heran aing teh ieu. Ieu awewe bet meni apalnya keur kana kaayaan aing jeung nyanona. Nulian mah eueuh nu nyahoeun lintang ti kulawarga Mama Haji. Nya ieu nu sejen bet nyahoeun ieu. Asa pamohalan dah mun eta beja geus nyebar kitu bae. Sedengkeun apan kakara kamari nyoni ngabejakeun soal eta ka diri aing. Meni susah mikiranana ieu. Cek si Komod. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Ras harita si Komod inget kana surat. Tibi waktu anu ti heula dibikeun ku si Ibro kebeg hatena ngagebeg. Wah kitu tibi waktu aja nu ti heula mihapikeun surat ka si Ibro. Tapi moal nya dilantaran kasebut babu matu lanjang goreng patut. Umurna ge tangtu geus rada kolot sedeng ieu aya pahareupeun aing sok sanajan rada kolot saeutik tapi mah geulis deui terus terang aing ieu. Kawe main bogoh ya tapi kan nyoh berat nya bogoh kali tu bogoh kali bogoh jadi rayungan aing ya ngan lamun lain biiwak nah meni nyaho kana kaen kulawarga Mama Haji Hasan anu sakitu lengkepna nyahoeun yen Mama Haji Hasan sareng Ibu Haji teu doa boga minantu ka aing nyahoeun di ku ayeuna ning onah baris dikawinkeun ka Raden Husein tapi ahmanya kitang da imah geulis ieu meni nyoy-nyoyan kieu meni herang ngagencelang sugan aduh siga marmer we mah
Najan aya rasa curiga tapi tetap si Komod henteu yakin mun aya hareupeunna teh nyata Nabi Iwak. Pangna kitu pedah Bi Iwak nu aya hareupeunna katempo ku si Komod pohara geulisna. Sedengkeun dina sawangan anu ngaran Bi Iwak babuna Mama Haji Hasan kana tangtu geus kolot dina hartina geus kolot teh rupa ge tangtu goreng patut da moal aya nini geulis macam kitu cek si Komod. Geuning ngadon ngalamun Kang. Ayo henteu ngalamun da si Komod reuwas keur ngalamun bet digaruwahkeun digeunggeureuhkeun ku eta mojang nu can kanyahoan saha-sahana. Bi Iwak bisa pisan ngatur kekecapan jeung ngarobah-robah paroman pikeun ngait hate si Komod. Malah bari siga anu ogo pok Bi Iwak ngomong, pamisanes nuju ngalamun panginten akang teh nuju aya dina kaayaan bingung nya. Bingung? Mohon bingung. Bingungnya bingung kumaha Jun? Bingung kanggo nampi kana kanyaas sareng kacinta abdi. Bingung kanggo terus terang yen akang boga kabogoh deui. Nuhun, bingung terus terang akang bogoh ka abdinya. Teu kada bingung-bingung Kang, ayeuna mah pilih we hiji antawis dua. Nah milih abdi nu tos yakin baris nyugemakeun sareng aman mulai gangguan naon-naon pokona malah atanapi bade milih nyiona nu seueur pibayaeunana. RT Kang milih nyiona mah. RT naon RT teh? RT teh risiko tinggi Kang. Kitu sanajan Kang kayan abdi disahanapeun nyiona, najan kagelisan abdi lebih dibandingkeun sareng kagelisan nyiona. Naung abdi bari satia satuhu kan jadi salaki. Abdi salamina bade migusti ka akang moal bade ngijing sila bengkok sembah ka akang panutan abdi. Pokona upami akang laksana ka abdi dijamin lancar pokona mah. Mulai gangguan, mulai harangan harungan. Pokona mah kitu ibarat mobil maju di luhur jalan tol kitu Kang. Tapi pemika nyiona RT risiko tinggi. Kahiji tos tangtos akang ditolak. Ku Mama Haji kaduana pamingke ngahiji laki rabi seueur pacogreganana Kang. Cek Bi Iwak malah nyieun pitapak harita teh mung hanjakal waktosna seep.